Dia kayak gitu. calon tapi kemah mapal panganten. Sugun ini musa milinggi kadang musa milenggah bapak kali ibu hormatin syukuri kapun. Ya, alhamdulillah.
turta kasihan orang sadaya terhadap karena ibadah. Dengan takdir salawat dan salam bagi berjalan ke diri takut kalian alam Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para keluargana sahabatna kabeh David sadaya tujuh ka urang sadaya sareng teman tenang anu tumut taat dina jalanan dugi ka ieu. Sate acana akan pernikahan dua insan satria yakin pamasrahan kali panampian. Dina pamasrahan sareng panampian bapak sareng ibu anu kahiji sami kawitanku pembukaan menuju langsung musim kuring. Anu kadua seren tampi seren pamasrahan di rombongan calon panganten pamanten. Jelaskeun panampian sami di keluarga panampian di sepuhna wawakil keluarga calon pengantin istri ayat jadi teraskeun simbolis. Mudah-mudahan sapangantos narese acara saren tampi diteraskeun kana akad nikah. Nanging ieu mah pengalaman sumukuring ayeuna mah zaman online kadang bapak petugas teh didaftarkeun teh ku calon pengantin teh sok jamin sok ieu. Pilih ya pilih dina sangat ieu bapak petugas misalkan kusim kuring ke alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang adamnya ibunya. Waalaikumsalam. Nah tema ibunya tahuran sadayana supaya tinggal semangatna urang sadayana siap kanggo dikenjot semangatna siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berpikir angkatnya ibu sadayana Bapak. Alhamdulillah. Wasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala nabiyya bada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya hadirun ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala izan fankihu ma tabalakum minan nisa al ayat. Sabada bebas ucapkeun tawis kahormatan Islam lagu dipayun urang sami-sami manjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat sejarah salam mudah-mudahan dilipat curahkeun ka junjungan urang sadayana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina para sahabatna tugdugi ka urang salaku umatna anu turut tumut kana ajaran matanatur mudah-mudahan urang sanesing kasapaatan di dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin. Terutama figura satu nuhun Bapak pengatur waktu penata acara anu mana paratos masih kesempatan pribados kanggo ngadugikeun nyata permaksadan begituna tidak sadar hapunten keluarga besar sarena nyata Bapak Amung kali Ibu hapunten nu kasuhun keterlambatan pribados dongkapna ka dieu nyata sanes dijieunnan ibunya hari akhirnya hari Sabtu tanggal 21 Juni Juni 2025 tadi teh pabiur ibu bapak sarena begitu keluar di jalan dalam Taman Pahlawan EPS rombongan besar teh aya nu pakidu dumu kurangnya anu kakaler anu kawetan anu kakulon tak rombongan bebas teh aya nu malut ka ditu ka dia jadi barang teh ngantos di jalan ieu mah bohong nyata bener namanya. Nah begitulah mungkin poe Sabtu ada hari Sabtu tanggal 20 Juni itu hari yang terbaik kanggo
putra pribados jada itu ya kamu melestarikan pernikahan alhamdulillah tak begitu kehilangan rasa hormat pribados ke keluarga besar Bapak Amung sareng keluarga sareng para kabayan para panitia sadaya sedaya hormat kalian tokoh alim ulama nu aya di lingkungan dieu nu sedaya hormat sadayana oge pemerintahan anu di lingkungan dieu sadayana nu sedaya hormat mari sebatan Pak RT Pak Wakil Pak Sekdes Pak Kandus Pak Bamus dan sareng Bapak Kepala Desa mari sebatannya kalau panjang tim jabahnya tanu katiluna anu dipihormat sadayana ihwatul muslimin wal muslimat sadayana anu ngiring bahagia dina sadayana mudah-mudahan urang sadayana ku ayana nyata insyaallah rencana pernikahan apega nyata mudah-mudahan sadayana kenging kabarokahan amin ya rabbal alamin tah di mana atuh urang sadayana tak perlu mengenalkeun tadi tersebat namina seserpatur waktunya ieu mah cukup aja Pak panggil 071 ya ditulis aja Pak 071 gampang ya cekap sakitu pengenalan tah begitu pribados sarombongan ya tadi keluarga besar hiji ya Bapak Yusuf betul Bapak Yusuf kali Ibu Ade oke sembuh pribados ya Abah Tasim jeung Mandi alhamdulillah pribados kawakan satayana nyata anu ngageugeuk di Kampung Banyur ya desa Lebet desa Hegarpana kecamatan Babakan Cikao nah perjalanan tadi teh panjang bapaknya ka Purwakarta ke Taman Pahlawan teh nya nepi ka Jatiluhur ka mana teh Sukatani ka Pledet karep dugi ka Nusantara angkat itu beleres bapaknya ibadah subuh sekitar jam 7 nya gitu leresan kayaknya nepi ka setengah salapan teh insyaallah dados cabang lanjutnya insyaallah pasti disiapkan sarapannya oh gitu nah insyaallah uwi mah nya pada duhur sasaran duhur tos dahar gitu insyaallah gitu nya tah paniatan pribados saat di dasar ayeuna nyata mewakili Abah Tasim sareng Mani kalih Ibu Dede sareng Bapak Yusuf alhamdulillah pribados tetep mewakili anjeunna hiji nyata ngalaksanekeun silaturahmi ku ayeuna silaturahmi urang sadayana tiasa ngarakepkeun tali mimitran urang sadayana nyata antara orang kecamatan Babakan Cikao sareng Darangdan itu mau kecamatan Darangdan insyaallah nyambung silaturahmi urang sadayana anu kadua pribados nyata silaturahmi teh nyata urang sadayana antara Bang Tasim Bapak Yusuf sareng Bu Ade gitu nah ngagaduhan janji anu pasini nyata dina saat ayeuna bade ngalaksanakeun silaturahmi teh kana alhamdulillah ku ayeuna ridona Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga pribados tiasa ngalaksanakeun silaturahmi kalian janji bade ka dieu teh sabaraha bulan kapunten nyata pribados tiasa silaturahmi ka dieu langeunarkeun ka waktos kapungkur tah ayeuna bade nusul begitu nah kalau kata mudah-mudahan Bapak Amung oge pemerintahan di dieu eta tiasa ngamalum keluarga pribados eta keluarga siap bersedia wae pikeun ngalaksanakeun ngantirkeun apega nyata nyanggakeun apega paling ratih di dieu doa ti urang sadayana mudah-mudahan apega tina kalasan ijab qabulna sing dipasihan kalancaran dicaangkeun hatina kalain dipas sagikeun niatna sehingga paseh dina lisanna ngalasan ijab qabulna sagala dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Desir anu dibahas mungkin sinyal tolong 3 waktos hapunten anu kasuhun kalain hampura kadada mudah-mudahan harepah urang sadayana aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun pangersan sepuh wawakil di Kota Jember calon pengantin pambeget anu parantos ngadugikeun panjang pelayan lebar kami lagi ku angka 07 hiji terus bapaknya jigana ieu mah diajar sakola deui we maca ya lamun teu salah 07 hiji mah Pak Oji eta lain Pak nah bongana
nya jeung diajar ngaji lah diajar ngaji ngaji naon ye oh ari kosong mah sarua da naon gitu nya lamun 7 pasti aya nu kieuan oh berarti DJ mohon punten bawi lepat sakali deui ngaturkeun nuhun ka sesepuh di Kota Jembar calon panganten pamagen kesepuhan Bapak Haji anu parantos ngadugikeun pamaksadan panjang kalian lebar eces turjentre duka ayat tilu gere duka aya opat tadi teh malahan mah hoyong uih cenah kitu saacan duhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah wa sallatu ala Muhammadin lil mu'jizati dhahirah wa ala alihi wa sahbihi wa salimu taslima katsira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya musarifal qulub sarif qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika nikahu sunnati paman rogiba an sunnati palaisa mini amma ba'an. Hormatin simkuring bil khusus pengatur waktu pembuka acara nu alhamdulillah simkuring dipesian waktos sanaos ieu acara ada pameulit dalam artian teu apal susunan acara biasana sok wedding anu ngaturna padahal di dieu seueur pengatur waktu bapak kumargi biasana sok kudu gaduh biasan maka cari cimeli tukang pak gitu maksudnya pilih nah cenah meureunana itu teu aya pengatur waktuna pangirenan teu aya informasi di tukang wedding maksudna mah nu simkuring dipihormat mugia mantenna sanaos pangetenan panes urang dieu pangarsa salah mah duka urang mana abdi pemenangna dan nemeh pisan atuh nu simkuring dipihormat mugia an mantena salamina sing aya dina kalangan ridho Allah Subhanahu wa taala amin. Hormatkeun simkuring kasepuhan anu disepuhkeun pangetenan nembe di babakan dikau nu simkuring dipihormat mugia mantena syariat jajak ka calon panganten mudah-mudahan mantena salamina sing aya dina kalangan ridho Allah Subhanahu wa taala amin. Hormatkeun simkuring bil khusus aparatur pemerintahan desa nu utami nu alhamdulillah para tos hadir sarta Bapak KUA alhamdulillah nemeh hadir.
kita dibawa kali tente kalahnya anak jadi ini syukuran TKB tapi sama bida hiji dibalas 7 eta 7 ranggeuy saranggeuna 100 pangitanan jadi 700 kaberkahan bila mana akhirul ayat wallahu yudaifu liman yasha maka ku Allah bakal tikel-tikel mudah-mudahan anu tos dikorbankeun pangitanan ku dua belah pihak dina neraka tasakuran mugia Allah nampi kalayan mugia sing ditambih-tambih kaberkahan muga Allah subhanahu wa ta'ala kirang langkung hapunten sim kuring asmana Kang Amung sakali deui hiji nu da dihapunten naon dupi kakirangan wa ima diapahna alias susuguna atuh dina tempatna kalayan atas kami Kang Bangarsa Kang Amung hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesangat tarang mah panas lah ya. Alhamdulillah pengabdian wakil dibagian bersama para istri buka sepuhan begitu hormat Bapak Ustadz Doman eces kalian jentrek markela kembang boleh sengal di pamaksadam anu cuki ke buka sepuhan tadi ke Bapak Oji mawakilan itu kalau kita calon panten pangloket ditampi sagam bulan malihan puking di emohan di langkungan nyata sanes harta senareng banda tapi hati ilmu doa mudah-mudahan boleh senareng boleh doa anu nembe khusus kamu calon panganten pangloket sing diijabah oge doa ti udak sadaya. Kalasan Bapak petugas di kantor urusan agama Kecamatan Darang dan Parantos Ayah saparantos ngapamasrahan kali penampian mangga ayeuna urang kasihkan acara simbolis pawatos mau dicikaot tebih tadi pan katetang liwae nya mohon simbolis aya kado-kado sanes mas kawin biasana kadede simbolis disanggakeun ku ibu sinareng apa di calon panganten pamegat ditampi ku ibu sinareng apa calon panganten istri mangga dipaliji di wae kadona nu mana sok kado naon mohon biasana sok aya ora aya entok nya nu baritu tah mohon aya monas di cana mohon mangga mohon saparantos nareng simbolis kapanitia siap-siap wae ieu wae moal ngajelong ieu mohon mangga sangadeun ka ibu panginten mohon mangga ibu sareng apa Ratih mohon Bapak Yusuf kali Ibu Dede oke Bapak Amung kali Ibu Oti papayun di dia Saya pakai rayu sekali, panjangnya pakai rayu. Ini akan mau kami tengah-tengah. Kita mas kali kan? Jangan dulu nih. Tadi dia bapaknya Pak. Kemana Pak? Nah, kita ini. Ini bapak nanti dia. Nah, kali dia bapak nanti itu. Udah beres. Saya boleh izin. Izin ya. Parantos mangga ditampi ku ibu simpen dulu bu simpen mohon rasa aman silaturahmi mangga sepertos dari ngawitan ibu calon desa mangga sapakah cepiki sok aya nama mohon mangga rek sedika bruko ge ada di rem tuh mohon ayeuna kantun bapak desa mangga bapak desa sama bapak desa mangga sapakah cepiki tah kieu sedika bruko moal silaturahmi mangga atur nuhun ya dalam cari kalau salah jenah panitia punten ibu mangga sanggakeun ka panitia pakai rayu pakai bagus estafet sanggakeun sambil panampian barang cacadakan kadedekanya simpening dikayakan paminan nyayogikeun meja sareng kursi kanggo acara akad nikah jaringan keluarga Jembar di calon panganten pamegeut Bapak Amung kali Ibu sakulawargi nampir nuhun kana sagarupi kasayangan anu parantos disanggakeun nurupikeun harta kali materi pantosna ieu agung pisan mangpaatna sok sanaos aya paripaos jadi antos-antos toji mohon barang cara mama anu diantos-antos nama cenah calon panganten pamegat anu tadi teh aku pamit lomba bangga bisa kumaha nanging ieu hiji di rumah kawasa
semua saya ditolak, ditampi bukan saya. Oke, mudah-mudahan Pulau Wadi Jembar di Bapak Mungkali Ibu masih ngadoakeun, mudah-mudahan sagarupi anu panggah dibadangkeun singkang gegosan anu berlimpah. Pega Saputra, putra kadir nanti Bapak Yusuf kali Ibu Delia. Bapak Wali, mangga ya tulanan Bapak Amir. Oke, Bapak petugas di kantor urusan agama, mangga di tulanan nyari ka emosi. Ada juga anu parantos di ngikut nyarengan Bapak Wali. Di sini Bapak Wali di kanan, nanti mempelainya di plus lagi. Ya, kami persilakan untuk menduduki kursi akad nikah. Saksi di calon pengantin pamuda malah Bapak 07 hiji. Mohon Anda. Tadi Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kami mohon sebentar lagi kita akan melaksanakan acara yang sakral, akan pernikahan dua insan. Bapak dan mohon usah kita sangat-sangatkan kalau saya dengar, maka kami persilakan kepada Bapak petugas dari kantor urusan agama waktu dan tempat kami persilakan untuk khutbah nikah mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamul anbiya'i wal mursalin. Salatan tasbihu nabiha min al-iman wal mu'minin. Balik Nabi Al-Qur'an dan Balik Amin Kajian Rabbul Awalin wal Akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anqihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum yaqulu ra'ayni maqfadihi wallahu wasi'un alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nakahalillah wa antahalillah wa istahal qabilah hidayatullah amma ba'd. Dipayun dibuka pihatur memiliki hormat keluarga besar calon pengantin pamuda, keluarga besar Bapak lalu sinar Ibu anu alhamdulillah biasa hadir kalayan aya dina kalancaran dunia berkah dina sahir anu kawinan di kampung Karajan ya daerah Derek Biru Babakan Cikau Purwakarta. Anu dihormat keluarga besar calon pengantin istri, keluarga besar Bapak Amu, Komisar Ibu, dihormat dipayun untuk semangat kurang sami-sami kepada tentuji doa syukuran kata nilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat kali salamna mugian kepada orang sadaya kami Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadirin sadaya hadir yang saya kurang dengan hadir nikahna dan pegang kami rapihin. Sebuah hadirin sadaya berbarkah kurang sami-sami. Hauskeun kalimat thayyibah berjamaah sasarangan sabadana haus sahutan nikah sabadana haus sahutan nikah lajeng urang nyaksian kana pelaksanaan ijab sinareng kabul ijab pisan Bapak Wali Wanjeun pangarsa Pak Amu kabul penampian sambut calon pengantin pamuda yang terpegang. Begitu kontan kami sah desa yang dinikah dengan kedua saksi menurunkan rukun dia nikah. Pada halal pada sah iya aku nikah kurang sami-sami
para pasangan mugia hirup kain pangarumat jadi bimbingan berkah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. 1 juta setengah ya. Baik nama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala wa'siru hunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fasaqatu syai'a wa yas'alullahu bihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man ya'mal sunnati falaysa minni. Faqala tazawwajun nisaa fa innakunna ya'tina bil ma'ruf. Al-hadis aqulu qali hadza fastaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Maka kalian sabarnya awas keluar masalah istighfar oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ananda Vega bin Bapak Lama Bapak nikahkan kepada Israt Nasari putri dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ratih Ratnasari putri kandung Bapak dengan mas kawin uang 1 juta dibayar tunai. Itu dia tuh cantik kan. Dibayar tunai.
Sariput dikandung bapak dengan mas kawin uang 1 juta dibayar tunai. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وكريمنا ورسولنا ومولانا محمد وسلم تبارك صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا العين حمدا لكافي مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجهك الكريم وعظيم صدرك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الدتي والسر السري بسر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على باب الخير وباب الرحمة وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية وباب السنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واسترنا من الرحمة برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لنا وبارك عليك وجمع بينهما وبينهما في خير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. نسأل الإجابة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah Bapak kali Ibu jak kebutuhan terselesai. Bapak selanjutnya penandatanganan oleh kedua pihak dari pengantin pria dan pengantin wanita. Tentunya pengantin wanita masih ada di belakang layar. Kita tidak akan lama lagi akan panggil kepada yang terhormat Teh Rati untuk segera keluar dari tempat istirahatnya sekaligus mendampingi suami tercinta, suami terhormat, dan akan dibarengi dengan lantunan salawat yang akan dipandu oleh Bapak Ustadz Jajang. Kepada yang terhormat kami persilakan Bapak Ustadz Jajang. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya dengan berpakaian serba putih akan menduduki kursi akad hitam dan sekaligus mengenakan tangan dari kedua belah pihak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustaz Jajang yang sudah berkenan sekaligus penjemputan pria wanita dengan aturan salam. Dan selanjutnya kita akan lanjut acara penandatanganan dari kedua belah pihak, kedua mempelai Tega dan Rati. Iya, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suami hadirin sadaya hampir nikah APK Ogenewati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak petugas di Desa Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta berpandangan melaksanakan sekaligus pencatatan dua insan yaitu Vega Sarinati. Barakallahu wabarakatuh dan ma'akum fi hoya. Sahabat Bapak dan Ibu, ayah poster-poster dalam foto mohon atau baris dicatat Bu berfoto. Boleh panitia punten pangalikeun mejana mohon dari Angga Audio beserta kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sip. Kami terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendukung sepenuhnya, di antaranya untuk audio dari mulai hari ini hingga usai bersama Angga Audio. Fotografer bersama Diandra Fotografer. Sekarang di acara urang ngabagiakeun Raja Senar Ratu Sadika dia eta ieu. Mangga. Kapanitia korsina pasihan anu beres karpet di beres handela sajajar. Mohon. Kursi kapanitia sajajar we mohon. Sajajar anu payu cekap karpet. Janten dua
pada dina HP, pada dina televisi. Akhirnya disiarkan langsung, disiarkan langsung. Televisi swasta, televisi lokal, mangga. Televisi daerah disiarkan langsung, mangga. Yang pada di tebah wetan, jangan sabun dia. Takrat nyapra di balapan satu. Jadi dia Tukasep jeung nugelis tandang rumongsu. Penyanyi usia nu kamari papai si bayi nu teu lalu di palarman jang kabaranat tunggu di kamangsa jaga. Kemberi nu sukti temprang mapa gulata. Kemberi kaliri temprang aleua. Geuning karasmen mapang panganten urang kawin. Wilajeng Sumpi Karaja jeung Ratu Sadinten Sepega Ojong Netrati Ugi Hidam Singginu Marayuan Kinanjar Babapiaan Kepung Rapi Jantung Rapi Sakinah Mawadah Warahmah pokoknya nama pokoknya top mau top wadah tidak pasti apa yang aku nyunya ulah warga Sumpi payung rabukakeun payung ngageus dibukakeun payung ngageus dibukakeun payung sakana wae paksa Satria Pinere tanding senjata bagian Ada di motor
banyak. Kumaha. Lagi nih penonton sudah banyak. Gimana ini ini? Tapi masih kurang semangat, Masih kere sapi kita sapa dulu. Disapa. Penonton mana suaranya penonton? Sepi kere Bang. Ikan hiu ngadahar orang piton. Cakep. I love you penonton. Naon lagi Bang? Hilap ikan hiu ngadahar linggis. I love you kanu garelis. Ikan hiu ngadahar tuntut. I love you kanu goreng patut. Aya nu goreng patut ini. Aya ketang tukang kenang. Aya kene. Boga kene. Ikan hiu ngadahar pedak. Apa artinya? I love you ka para randa. Yang abah kita baca bakalan kasih mahi. Dong kita mah. Lain jangan awak dikikiran teh aya anu poho ya. Ari geus kolon mamagu sok pohoan. Perasaan ikan dipake. Batu ali ieu muncul di bunda emas ya. benang. Oh, halo, dada gugur, subuh oke.
teh aing teh bahaya bah cikan pek ayam ngetering ke Pagaden pek Pinang Bandeng salawean atosna ayam ngetering jadi panganten pek ngarah Mindang minum naon jelas gue Mindang soy noan jauh aku jadi panganten mah orang oke sok inget ka maneh sabab baheula maneh pas kawin ka urang muni ulu ada nagana mending tiga motor di dealer aya nama lain aya nama tiga motor tahun 60 lenda tahu tenagaan mata aing marek nyangan deui aing mah ini juga segi kanyun gitu ngaren nyurit ya bu apa kamu mana berada itu sih kamu mana beh kulon mana sabu sete gimana itu alah ampun kurang ilian teh kurang ilian teh mana berada itu kamu ini ku apa itu sirah uing di malun sirah oi kemana sirah uing lo wah bikin kabur apa oi awas nuhun asik dibalik sama
Tarian Nanti we tengah-tengah aja. Rampak Kendang. Rampak Kendang, Yujeng Mongko.
Saya ada simpuri tapi kumpulsan. Anak saya sih saya ada sehingga langsung dipayu simpuri ada di baca hutan. Mobil jangan basana ngarahkeun ka mana para saya. Tapi pikiran pandai saya masih simpuri saya bahasa Sunda. Ya masa keadaan maksakeun eta tahu. Ada aku ketika tadi kamu taruhan sahabatan tapi kamu salametkeun. Saya jangan simpuri daunnya sawe. Saya sudah sanes mungko yang mutasin kuring manawi aya bahan katampi eusina tiasa kapetik kanggo anu bade ngabitakan jumpa akan sahabat kreatif mugi-mugi antawisna tiasa dijantankeun bahan kanggo mengunci diri lalu dikieu dina sahabat rumah tangga eta ngobor atana di jalan kanggo empuh hirup sadilulungan sarindeuk saibara sabolot satihanyan sareng para warga sadaya mangga lima sapi-sapi manjat berdoa ka Gusti Maha Suci. Mugi-mugi para ibu, para bapak, para kancana, kami taufik tidak diperiong singgah diri, maupun kompak pribadian, karena jalan sempurna, dibersani ngalam diri dunia lalu akhirat. Nyok-nyok galur, tikalur, tulancak para wali. Pikiran ya Pokoknya si Pepe rapi
nafsu pangajak nu palsu marajing ada di asu nu tantu barang palsu kalau asu paman sorangan kosok dari keliruman mimitin orang di tempat pemainan main jadu main kartu menang kata tantu menang udut surutu meneleng ngobrol sepatu harta barang dijualan di maut autan lebur hancur bebeakan beabit di pikiran yang main kawalan tapi kagak penasaran nafsu barang ditahan kalau tuh kamu ngoceh itu kerongkel rumah semangka tidak mencari Satu, dua, tiga, belakangnya sama dia lagi, siap. Tahan, tahan. Siap. Tahan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Mantap. Buah kalbu bebatuan.
Boleh silakan, ini yang punya bunga sedap mau langsung dipersiapkan saja ya, kami tunggu. Pak Haji Andi, ya. Mangga Pak Haji Andi. Serombongan cowok kru cereo. Ember. Mangga Pak Haji Andi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me,
hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for